Oke guys, inilah kru dari Maledaki Production yang sudah merilis album episode kedua yang sudah bersusah payah agar tontonan ini menarik dan juga yang bisa diambil. Mudah-mudahan banyak yang bisa diambil dari episode yang kedua ini ya. Aduh, eta paculeun saeutik deui. Ganti baju lah ah, geus teu macul. Ini teh pacul aya geuning di dieu. Bismillahirrahmanirrahim. Panas euy. Alhamdulillah ngalaepan enggeus, salat enggeus, ieu tinggal macul saeutik deui. Mudah-mudahan sing jadi berkah, sing jadi manfaat bagi abdi sareng keluarga abdi. Masih lah, aduh. Gila jam 7 Sudah bebas goblok. Neng. Astagfirullahaladzim. Aing kawin kayak acan, semua nang. Aduh, aing selinglung ya mah. Ngopi deh lah. Kudu bae nyen sorangan. Ya Allah, bala-bala teuing ngisi buang sampah, berawuju sampah lah ya Allah. Kayak ngopi, tinggal bulan wungkul. Kopina gas maut. Galah, ini pikiran terpenting rasa sama aing ngopi jeung si Yayan Adong. Ini Wak. Ini Wak rasa. Nah, iya kopi aing kopi ucul penting. Aduh, nikmat wis kurang. Sekarang kok berenang. Anjir, aduh. Dunia bidadari. Astagfirullahaladzim. Kau mau di rokokan Mustang. Deui. Karena rokok. Dibeli ya. Duit ya aing teh. Pahila kieu gara-gara corona. Si Unen di mana wah? Unen jika nama si Unen di kebon ya. Nah, siap-siap lah si Unen. Udut.
Mudah-mudahan si Unen ada di sawah bisa udut. Kepo Ujang. Kalian dah. Nyele Mang Unen teu. Kepo. Bangka warah, aing ngomong serius. Aja kakak budak kan diprek ku aing. Unen. Itu budak tiga orengannya katanya gadokan mengambil. Mang Parel aya naon ujug-ujug nendang ka kuring. Sia ku aing digagarot tadi teu ngadenge. Eta ceuk kita cantelan kasep. Hampura Mang Parel, urang teu kadenge, da fokus macu bae hayang gigian tutuk ieu gagawe di sawah. Unya bae digugulung beunghar moal sia teh. Emang da boga. Heeh si mah aing teu boga. Geus kieu aing hayang udud. Ini hayang udu datangna ka dieu ka kebon. Kita ka benih. Ka warung, jangan udud mah. Tuh berawarung di ditu. Kan teu boga acis kacep. Makana gawe. Ulah geblok-geblok tengkos kieu. Enggeuh, itina aya udud teh eueuh kasep. Tuh, di saung aya udud. Ari Mang Parel beuki, mangga diudud, ari teu beuki geus temblekeun bae. Lang diudud. Di saung. Ohon. Aya embe nen. Teh sia nen. Ohon. Loba geuningan. Loba atuh. Rasaan teh namari mah aya obat. Geuningan nama aya tuntutan 2. Dibohong usia tali nen. Kamari tas. Iya lahiran. Oh. Lah. Nen, rokokna di benih. Ngajak di saung. Oh. Tinggal si Unen can ngarokok. Jadi rokok abang saya. Hukumnya berubah di ampur. Ya bodoh amat kayak gitu ya. Nen, kodos-kodos ting, macul. Pamajikan tegablek, anak tegablek. Bagi kolot, bagi sangsara, saya sih. Emang Mang Parel tos nikah? Acan kami guys. Nges, kadi ya. Sore. Kadi ya, kasep. Udah sore, aduh, bagian pulang. Mang Parel mesti tungguan di saung. Geus isuk dilanjut di bae lah. Jangan dijele-jele mas, beki gagah ya ki Mang Unen. Aku gagah pagawean boga, sawah boga. Milu atuh. Mane gagawe bae. Teu capek. Jadi mau capek-capek tapi yang geus kewajiban sebagai petani. Ari Mang Parel mah gawe pagaweanna mineuh. Pola yang enak pagawean. Ieu, tadi kadengena sosolawatan. Ade, menang duit teu. Ya Mang Parel dengekeun, kan masalah
menang duit apa henteu yang penting mah ngalapana barokahna manfaatna kemudahan kan diijabah segala kurang dihayang nyaho kan ada zaman ayeuna budak zaman ayeuna galanggar jarang sholawatan jarang ngaji jarang ngomong masih zaman akhir kos ieu kan Ya Allah, bulan baru belum. sana ulah kasar teuing ngomong nong parang geus sholat acan sama mereka dieu Astagfirullahaladzim. Jam semuanya nak. setelah genep Awan zaman mana? Liur. prediksi badang Ois, prediksi kacau setengah genap ah. Nuhun. Hatur nuhun. Hati-hati Bang Barel jalanan Yuk. Bang Barel tungguan pulang bareng jangan Yang penting aing menang rokok. Halo guys, kembali lagi di Maludaki Production. Jadi aku sekarang lagi berada di atas pohon albasih. Aduh mata, aduh. Lagi di atas ya guys ya. Lagi di atas. Ini karena nggak ada yang kasih pinjam drone ya. Ini aku di atas loh ya. Yang di bawah ada mereka-mereka. Ya, sedikit-sedikit lah perjuangan. Mang, turun, Mang. Turun. 20 diri. Woi, film nacan rampung. Lain bunuh diri, Mang Denny. Pengambilan dari atas, soalnya orang teboga drone. laki itu daripada anak Sekarang saya episode. Bebas. Iya, iya dibalangkan HP yo.